Ieu konsep tauhid teh anu akidah umat Islam duikeun ka diwanti-wanti ku panjenengan para alim ulama kade dina palebah akidah mah urang kade pisan dina masalah akidah mah tong wani-wani beda ka Gusti Allah teh. Sabab upami urang benten dina akidah hadituna teh lepas dina agama. Lamun beda dina syariah mah moal mungkin lepas dina agama. Tapi lamun dina akidah dina tauhid mah bakal lepas dina agama. Ibu beda dina tata cara ngalaksanakeun amal ibadah, da beda nu nyanakna, beda imamna teu janten kaluar dina agama. Beda tata cara ngalaksanakeun ibadah dina syariat salat umpamana. Nu ieu make usolli, nu ieu teu make usolli, nu ieu Allahu Akbar kabira, nu ieu Allah mabait beda-beda rayanya. Nu ieu mah make bismillah dina Fatihahna, nu ieu mah teu make bismillah, nu ieu mah subhanakallahumma bihamdika, nu ieu mah subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Baretan benten eta teh aya tuntunna syariat teu nganata ngaluarkeun tina agama eta teh. Tapi konsep tauhid lamun urang konsepna tauhid lepas dina tauhidna, maka bakal lepas dina agama. Ngemami peryogi pisan urang memperdalam kana ilmu tauhid dugikeun dina palebah ilmuna oge tauhid mah teu cekap unggul nurutan tapi kudunya kedah terang. Ibu ari Allah teh aya ceuk saha ceuk ajengan teu bisa kitu. Lamun kieu mah ibu kosok salat kosok apal dalilna takbiratul ihram teu apa nah jeung salat ceuk ajengan sah eta teh sah kitu. Nah jeung make usolli da ajengan oge make usolli. Nah jeung make takut da ajengan make takut. Nah jeung make Allahu Akbar kabira abi mah nurutan ajengan make Allahu Akbar kabira. Naon dalilna euy teu kitu teh kitu. Ku cekap kitu oge dina akidah dina syariat mah sah. Teu kedah dalil, naon dalilna niat, naon dalilna takbiratul ihram, naon dalilna ruku, naon dalilna i'tidal, naon dalilna sujud teu kedah. Teh kewajiban terang. Nu saena terang mah pangsaena pami urang terang, mun teh mah urang terang teu aya kewajiban pikeun urang mah bodoh mah. Dina syariat mah teu aya kewajiban, tapi dina tauhid mah teu cekap kitu kudu apal urang. Ibu ari Allah teh aya ceuk saha ceuk ajengan teu bisa kitu teh. Teu tiasa kitu. Allah teh aya Allah teh gedung malaikat nuhun ceuk saha ceuk ajengan teu bisa kitu. Kadang-kadang tidak hafal karena ilmu maka disebutkan ilmu kalam diajarkeun ku ajengan ku pangarsa ka urang sadayana naon aqaid 50. Naon aqaid 50 teh? Aqaid anu 50 teh 50 teh 20 perkara anu wajib di Gusti Allah. 20 perkara anu mustahil di Gusti Allah. Hiji anu beunang di Gusti Allah. 4 nu wajib di Rasul. 4 nu wajib nu mustahil di Rasul. Hiji nu beunang di Kanjeng Rasulullah sallallahu